Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng patepang dangu deui sareng Abah dina pidangan dongeng Sunda anu nyandak jejer carios Jawara Pantura bagian kaopat. Kumaha daramang dulur-dulur Abah sadayana? Alhamdulillah upami daramang mah mudah-mudahan urang sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Mangga para mitra sadayana urang teraskeun deui ieu padaran dongeng urang. Dongeng kamari anu katunda dugi kanalika nyaeta Abah Kusman diserang ku makhluk sakral anu kakalayangan di luhur. Kumaha saterasna mangga wilujeng ngabandungan dugi karengsena. Tapi kakarak oge kendaraan rek maraju ngadadak sapi jalu Abah Kusman teh motah jiga aya kasieun. Atuh si Odoy pahibut ngajinakeun sapi, tapi sapi malah motah tungtungna si Odoy kawalahan. Ningali kitu Abah Kusman turun tina mobil, tapi kakarak jerut Abah Kusman turun tina mobil anak kolebat kalayang siat katingali aya makhluk ti luhur kakalayangan. Ari Abah Kusman ningali kitu manehna taki-taki, sabab Abah Kusman apal pisan kana sapina. Mun nempok makhluk anu sakral teh pasti bakal motah atawa ngamuk. Pok Abah Kusman manehna ngomong, Ai makhluk naon deui nu bakal ngaganggu ka aing teh ha? Turun sia hareupan aing ye. Tong kakalayangan kitu sia. Cek Abah Kusman bari ngarautan tuluy ditiup. Bareng jeung kitu ti luhur aya anu nyirorot hiji makhluk matana beureum beungeutna teu jelas nyerang ka Abah Kusman. Untungna Abah Kusman teh nyata rikat mendekeun awakna, bari leungeun katuhuna maledukeun taneuh nu geus di parancahan. Siet lap wur koceak eta makhluk teh ngoceak. Tuluy ngablesat ngawang-ngawang, tungtungna les teu katempo tur teu kadenge deui. Ari geus kitu mah sapi oge cicing tina motahna. Sanggeus kitu Abah Kusman nyamperkeun ka si Odoy. Tuluy sapina diusapan huluna bari nyarita. Tong sieun jalu di dieu masih kene aya Abah. Tong sieun manehnya. Cik Abah Kusman bari ngusap-ngusap hulu sapi. Ari si Odoy tumanya ka Abah Kusman. Pokna, ari tadi teh makhluk naon sih Kang? Ih, meni jiga kitu eta mah. Jeung naon maksudna Kang nyerang ka urang kitu geuning? Cik si Odoy tumanya ka Abah Kusman. Abah Kusman ngajawab kana pertanyaan si Odoy. Mun hayang nyaho maneh eta teh si rayud kasad jalma setengah siluman, jiwana dikendalikeun ku salah sahiji jalma nu salila ieu can pernah bisa kapanggih laratanana. Eta aya hubunganana jeung kajadian nu tadi ku urang kaalaman. Kitu eta teh doy. Cik Abah Kusman. Manehna bari tetep ngusap-ngusap nyaeta hulu sapi. Tah ayeuna mah yeuh urang baralik insyaallah moal aya nanaon deui, moal aya anu ngaganggu deui da geuning geus kabur si rayud kasadna ge sieuneun ku dewek meureun. Cek Abah Kusman bari ngaleos ninggalkeun si Odoy tuluy asup ka mobil. Geleser mobil maju kitu deui si Odoy ngendalikeun padatina nuju ka lemburna.
Teka catur di jalana Abah Kusman sareng Juragan Sobali dugi ka bumina. Sedan hideng asup ka pakarangan. Katingali ambu nuju maraban lauk di balong gigireun bumina. Barang ningali aya mobil sedan asup ka pakarangan, ambu colohok heran. Wireh saumurna kakara aya mobil nu asup ka pakarangan. Sakedapan mah ambu elak colohok, tapi barang Abah Kusman keluar ti mobil, ambu karak sadar manehna narik napas, tuluy nyamperkeun ka hareup. Ari Abah Kusman uluk salam, "Assalamualaikum." Ambu ngajawab, "Waalaikumsalam. Saha ieu teh Bah? Bandar lauk lain?" Cik ambu bari sasalaman ka Abah. Ari Abah ngagebes ka ambu. "Hus ari taeun teh sok sakarepna ambu mah. Ke ku Abah diterangkeun lalakonna. Angguran mah pangnyiapkeun cai haneut dina panci." Saur Abah miwarang ka ambu. Ambu nembalan ka Abah. "Oh gitu, sakedap atuhnya." Saur ambu teu buru-buru indit sabab Juragan Sobali nyamberkeun tuluy uluk salam. Dijawab ku ambu tuluy sasalaman. Pok ambu nyarita, "Sok atuh Abah, kalalebat. Ke ambu bade naheur caina heula." Saur ambu bari indit ka dapur. Ari Abah ngajak Juragan Sobali lebet ka patengahan bumi. Gek dariuk. Sajongjongan mah teu aya anu nyarios. Lami-lami Abah mulai cacarita pokna. "Tah ieu saung Abah mah. Jang. Ta anu bieu eta ambu pamajikan Abah." Saur Abah Kusman. Tapi Juragan Sobali teu respon kana caritaan Abah Kusman. Malah Abah Kusman negeskeun ka paroman Juragan Sobali anu teu konsen. Lami-lami Abah Kusman surti kana naon nu keur didangukeun ku Juragan Sobali. Pok Abah Kusman nyarita, "Tah eta suara putri Abah, biasa anjeunna mah sok ngaderes bacaan Al-Qur'an." Ngadangu kasauran Abah, Juragan Sobali asa katohian, punten Abah. Abdi sakedap malaweung, soalna abdi kagum ka eta sawanten anu ngaos Qur'an. Saha eta teh Abah?" "Eta teh," Abah Kusman teu kebat ngajawabnya. Kaburu ambu datang bari mawa panci anu dieusi ku cai haneut. Bari pokna, "Iya Abah, cai haneutna." Saur ambu bari sok eta cai haneut teh diesokeun dina meja. Gek ambu ngilu diuk digigireun Abah, bari pok tumanya. "Abah, ambu teh teu saep mikir. Ari ieu teh tamu teh saha, Abah? Jeung ieu cai haneut keur naon? Jeung deui eta pamun teu si Ujang mani gareuneuk kitu. Kunaon eta teh Abah?" Saur ambu ela ngedalkeun kaheranna. Ari Abah Kusman manehna narik napas tuluy nyarita, "Kieu ieu teh ambu." Derekdak Abah Kusman nyaritakeun naon nu ka alaman ku manehna tadi. Saatos beres kabeh pok Abah Kusman nyarita. "Tah kitu ambu lalakonna." Ari ambu ela ngahulang ngadenge Jang Sobali dibegal jeung dirogah teh. "Kutan kitu Abah,
Untung Abah kaburu datangnya, saur Ambu. Ari Juragan Sobali ngilu nimbrung cacarita. Mohon Ambu, mun seug Abah telat saeutik weh, duka kumaha abdi teh waktu harita. Nu matak abdi anu kacida nuhuna ka Abah, kahutangan nyawa abdi teh ku Abah kitu Ambu. Saur Juragan Sobali bari dumareda. Tong diinget-inget masalah eta mah. Sabab kewajiban papada urang teh silih tulungan. Eta mah geus hal wajar pikeun Abah mah jang. Saur Abah Kusman bari ngusap ka panangan Juragan Sobali. Juragan Sobali tungkul bangun ajrih ka Abah Kusman. Ari Abah Kusman karek sadar kana tamu anu can disuguhan. Pok Abah Kusman nyarios ka Ambu. Ambu, saurkeun ka si Neng candak opieun kitu ka dieu. Saur Abah Kusman. Oh, nya Abah, Ambu oge hilap. Punten we nya jang. Sanes Ambu ngalalorakeun baluas Ambu teh nguping caritaan si Abah. Saur Ambu bari nguniang hudang leos indit ka dapur. Ari Abah Kusman nguniang hudang tina diukna bari nyarita. Ke sakedapnya Abah bade nyandak minyak balur kangge ubar. Saur Abah Kusman bari ngaleos kalebet kamarna. Ari Juragan Sobali ngajentul sorangan, bari rarat-reret perhatikeun kaayaan di ruangan eta. Barang breh di luhur lemari pajangan, aya foto hiji gadis nganggo jilbab warna bodas. Bari nangkep Al-Qur'an. Juragan Sobali anteng negeskeun eta foto. Ceuk gerentes dina hatena. Ieu meureun nu tadi maca Quran teh. Paingan sorakna halimpu, da jalmina oge kacida geulisna saha atunya namina. Ceuk gerentes hatena Juragan Sobali bari tetep mencerong ka eta foto. Ku anteng-antengna mencerong ka eta foto, teu nyahoeun Juragan Sobali yen dipayuneun geus ngajanteng Neng Rosmala anu nyandak kopi. Neng Rosmala merhatikeun tamuna anu keur nempokeun fotona. Rosmala sajongjongana bingung sabab panyangka Rosmala teh Abah aya di dinya, si horeng geuning teu aya. Rosmala mundur lalaunan, tapi bareng jeung kitu kurunyung Abah Kusman ngurunyung ti kamarna. Bari nyandak peles leutik. Pok Abah ngomong, nanya ka Rosmala. Har ari si Neng make ngajanteng di dinya, anggur suguhkeun eta opieunana geulis. Rosmala ngaranjuk dumeh Abah datang ngadadak. Rosmala neger-neger maneh bari nembalan ka Abah. Mohon ieu oge bade, tapi Ros ningalian Abah geuning teu aya. Saur Rosmala semu isin ku tamu. Tuluy Rosmala nundaan kopi dina meja bari tungkul teu wani nyieun tangga. Ari Juragan Sobali nu tadi keur melong kana foto asa kagebah ku sora Abah langsung ngalieu ka Abah. Barang breh Juragan Sobali ningali Abah sareng hiji wanoja anu rancumir di jilbab bodas. Diacuk sarei katingali ku Juragan Sobali sinar pameunteunna manih hibar. Juragan Sobali colohok mata simeuteun. Bahkan bener-bener Juragan Sobali teu bisa ngiceupkeun matana. Ningali kitu Abah Kusman surti tuluy Abah Kusman pura-pura batuk bari nawarkeun kopi. Sok jang kopina leueut.
Oge Ros, sok calik heula di dieu, cu. Rosmala nurut tuluy calik gigireun Abah. Bari tetep tungkul, pok Abah nyarita ka Jang Sobali. Tah, Jang Sobali, ieu teh putri Abah, jenenganana Rosmala. Oge Ros, I Sobali namina. Nu ngagaduhan perkebonan teh di Batu Nunggal. Sok tong asa-asa anggap weh lancek hidup. Kumaha Jang Sobali? Teu kaberatan upami diakukeun lanceuk? Tanya Abah Kusman ka Juragan Sobali. Ari Juragan Sobali anu tita tadi bengong ngajawab ka mana karep. Da teu merhatikeun kana caritaan Abah. Mohon katampi kopina. Kitu jawaban Juragan Sobali teu nyambung. Ari Abah ukur ngarenghap Rosmala tungkul bari mesem. Ningali kitu Juragan Sobali asa teu ngeunah rasa, pok nyarita ngabela diri. Punten Abah, tita tadi teh abdi teh kapikiran wae kasih janggel. Sareng Kang Odoy, nah acan sumping keneh wae nyabahnya. Nah moal kunaon kitu di jalan bah. Saur Juragan Sobali nanya ke Abah Kusman. Ari Abah Kusman ngajawab, moal Jang, moal nanaon. Abah mah percaya kasih Odoy teuing mah. Tembal Abah Kusman. Ari Juragan Sobali jiga nu lieur omonganana. Ari ieu teh putri Abah. Saha jenenganana Bah? Ngadengi jawaban Juragan Sobali kitu Abah Kusman ngahuleng. Dina gerentes hate Abah Kusman. Ieu budak aya naon dina pikiranana. Kutu nyara rambu. Cing urang sabaran we ah. Cik gerentes hate Abah Kusman. Bari pok ngajawab pertanyaan Juragan Sobali. Sok leut heula Jang kopina ngarah tenang ke jiwa ujang. Bari jeung ieu minyak campurkeun ka cai haneut tuluy engke kompreskeun nya Jang nya. Sakalian muntos datang Jang janggel kita dikompres ku ieu cai haneutnya. Insyaallah mepes ke nu bararehna. Cik Abah Kusman malah nitah ngompres. Lain ngajawab karena pertanyaan Juragan Sobali. Tapi lila-lila Abah Kusman ngajawab pertanyaan Juragan Sobali. Bener. Ieu teh anak Abah hiji-hijina jenenganana Rosmala. Saur Abah bari ngelus-ngelus tonggong Rosmala. Ari Juragan Sobali unggut-unggutan teu lila pok nyarios. Oh, namina Rosmala. Abdi oge bade ngenalkeun diri ka Rosmala. Nami abdi teh Sobali kawiti sawojajar. Abdi tos kulawargi malah ngagaduhan putra hiji istri. Saur Juragan Sobali bari manggut ka Rosmala. Ari Rosmala ukuru imut ngagelenyu. Ari Abah Kusman ngabilas caritaan nu tadi pokna. Nya upami teu kaabotan Jang Sobali sok angken we Rosmala teh adi ku anjeun. Punten Juragan Sobali unggek bari pokna. Nya ari kos abdi mah bingah anu aya. Komo deui abdi ngarasa kahutangan nyawa ku Abah. Insya Allah diangken pisan ku abdi teh. Tapi Juragan Sobali teh kebat nyariosna. Ari Abah Kusman panasaran pokna. Tapi kunaon Jang? Saur Abah. Juragan Sobali neruskeun caritaana. Tapi kira-kirana Rosmala keur saeun henteu ngangken lance ka abdi. Saur Juragan Sobali bari ngareret ka Rosmala.
Ari anu direret cengkat tina tungkulna prok dua panetep amprok teuing kunaon eta mah nalika dua panetep amprok dua nana beda rasa malah Rosmala ngegerentes dina hatena. Subhanallah, ieu kunaon hate teh bet deg-degan meuni dagdikduk teu puguh jeung deui kunaon eta tamu teh panetepna karsa tembus kana jantung. Cek gerentes hate Rosmala bari tungkul deui kitu deui nu di alaman ku hate Juragan Sobali dina gerentesna. Masya Allah, kunaon ieu hate teh dagdikduk jeung deui eta sorot soca Rosmala tembus kana jantung aing. Cek gerentes hate Juragan Sobali, luk Juragan Sobali tungkul. Eta kajadian teh kacida cepetna jeung dadakanana. Nepikeun ka Abah Kusman mah teu apaleun kana kajadian eta. Kalafok Abah Kusman teh nyarita. Teu kudu ditanya kitu si Neng mah pasti narima sabab kungsi manehna cacarita hayang boga lanceuk. Saur Abah bari curing hak ningali kaluar sabab di luar katingali padati asup ka pakarangan. Abah Kusman nguniang bari nyarita, tuh si Odoy geuningan geus tepi. Saur Abah bari indit rek mapageun. Kitu deui Juragan Sobali nguniang bari indit dituturkeun ku Rosmala. Di pakarangan Odoy jeung si Janggel geus tarurun ti padati. Malah Odoy nyangkeh si Janggel anu dadana masih sesek, napasna oge masih eungah. Si Janggel dibeyeng dibawa ka tepas imahna Abah Kusman, tuluy dikedengkeun dina bale tapang nu geus heran. Ari Abah Kusman jeung Juragan Sobali katut Rosmala, malah ambu ela muru nyalamperkeun ka si Odoy jeung si Janggel. Malah ambu ela mah nyamperkeunana bari mawa cai haneut sarantang. Tuluy cai tiisna sacontang. Tuluy Abah Kusman cakacikih ti mimiti di arinuman nepikeun ka ngabalur dadana si Janggel ku minyak mande nepi ka dikompresna. Satosna kitu sarerea dariuk ditepas ngan si Janggel tetep ngagoler di tapang. Si Odoy ngamimitian nyarita, karunya Kang, si Janggel lumayan parah geuningan Kang, luka jerona sapa panjang jalan begerungan wae malah mah kungsi murag dina padati kapiuhan deui nya dirancet ku kuring heula di ditu teh. Mata rada lila nepina kitu Kang. Cek si Odoy nerangkeun salila di perjalananana. Ari Abah Kusman nembalan pokna. Sempet kapikiran ku Akang oge jeung ku Jang Sobali kaayaan maneh di jalan bisi kumaha onam. Tapi Akang yakin keur ka maneh manoy. Saur Abah Kusman bari ngaluarkeun rokok bodas. Suut disundut kelepus Abah Kusman teh ngarokok bangun nikmat pisan. Ari ambu ela nu tita tadi calik caket Abah nyarios ka Abah Kusman. Pokna. Abah, kusabab ayeuna parantos kumpul tur salse. Ambu tadi tos nyiapkeun tuangeun. Saya nama urang taruang heula. Bisi kaburu tariis geurayu. Saur ambu ela nawaran tuang ka sararea. Ari Abah Kusman bareng ambu nawarat geuwat anjeunna ngomandoan ka sararea terutami ka Juragan Sobali. Tah Jang Sobali ambu geus nawaran dahar. Abah oge geus kacida laparna. Yuk urang pindah calikna. Oge doy. Ambu, Ros, saya nama urang berjamaah we tuang teh. Hitung-hitung syukuran urang tos disalametkeun tina mara bahaya ku Allah Subhanahu wa taala. Hayu urang pindah calikna. Keun Janggel mah da keur sare
make lamun geus lilir karak pasihan tuang. Saur Abah bari nguniang tina calikna, sarerea naluturkeun ngan si janggel anu henteu teh. Tungtung nak berak sarerea dalahar bangun anu paronyo pisan. Cag urang tunda cerita Abah Kusman anu nuju kata tamuan ku Juragan Sobali. Ayeuna urang caritakeun anak buah si Ganda Rajit anu keur mamayang pingpinanana nyaeta Ganda Rajit. Anu kakenaan nyaeta jurus ayunan ti Abah Kusman. Duanana luut leet kesang. Napas duanana ngos-ngosan sabab capek mamayang ki Ganda Rajit anu teu empes-empes. Bok salah sahiji anak buah Ganda Rajit teh nyarita ngajak reureuh anu ngaranna si Kadal. Bok, ngasuh heula ah. Aing capek teu kuat euy. Cek si Kadal ngajak ngasok kanu ngaranna si Kebo. Untung aya walungan euy. Aya walungan tuh. Urang ngasuh heula. Aing oge da capek meni kuat leet nu teh kesang ieu. Aduh. Cek si Kebo ngasin bari teu asa-asa. Cag Ganda Rajit diencageun dina taneuh anu loba jukutan. Duanana tuturubun turun ka walungan, nu caina rada kiruh tur kenceng, tapi kumaranehanana teu diparire. Burus duanana turun, tuluy tarelem. Geus kitu mah duanana ngareueum awak, ngarasakeun tiisna cai walungan. Tapi edas keur jongjon duanana tatangkarakan dina cai kadenge aya anu kokorosakan. Tuluy gorobas kecebur. Atuh duanana ting koreja nempo anu ngagejebur barang diteges-teges nu ngagejebur teh roroesan gorowok si Kadal ngagorowok kasih Kebo ngasin. Waktosna para mitra sadayana cag urang tunda heula pendaran dongeng urang ayeuna dina carios nyambung Jawara Pantura dicekapkeun dugi ka dieu heula. Insyaallah urang patepang deui dina waktu sareng galura anu sami. Kugituna Abah nyukeun diapunten kasadayana. Abah pamit mungkur. Wilujeng kantun kasadayana. Permios.